asa kalau main kieu sama mama kurus kemanya ajakan main aku duduk. Eta enggak orang tak tadi di dia cicing kuat dianggap si Dudut ampun. Tuh yang si kehen mah ceor meureun jalan matana jalan si Dudut. Dudut kan dia si teh kunaon. Tuh yang kehen mah Baru kayak amalnya. Kehen mah sia teh tadi aya mah di dia. tuh yang si mah borodog teu neuleuh gablek mata teh. Kadia Tuh yang si mah diuk tah di buru yuk. Lain dulu tale ngajakan tebak-tebakan kamang. Tebak meureun tebak-tebakan sia kalian tepak-tepakan cirit. tuh yang budak teh ngomong teh paralugu. Ya mah kalau diajarkan les vokal deh gak kurang ya. Eta meureun. Sakina tebak buru. Tebak naon sia teh kehen meureun tebakan ge henteu ka aing. Baso-baso naon anu teu bisa didahar. Masa naon ja? Bahasa naonnya? Bahasa bahelin Dut. Lain. Sok nu meunang ke dibere hadiah ku duduk. Baso naonnya deh kak? Elin baso bahe mah ja. Bisa teu. Eueuh na bari salin, baralat mah raneh. Naon atuh Dut? Basoka. Hahaha. Garing kehen kah yang sirin teh aing. Tuh yang sia mah nya tebakan teh ngeutis kitu cirit mah. Mainnya cedek yang lucu. Alah sia lucu naon kehen. Juga jendong. Oge. Anu ciwit tah. Bijakeun sakal oge kurunyos. Oge. Ya budak kurunyos badar. Ruli kosong. Widodo ada khodam rawa rontek ya. Fitri kosong. Astutin belum ada khodam. Sabila ada. Khodam ketigni. Yayan ada. Ih, aing mah cek hodam bae. Mang ulin dieu. Lah sangeuk dewe ka garing maneh mah elegna bebeja wae ka ogi. Mal beja nama. Ongko bagena keur cek hodam. Kercek hodamnya. Heuh meureun ja keur cek hodam. Urang ge urang ngecek hodam urang ya. Aya. Awas sepeda bos. Si jangkar kahe bener percaya ngecek hodam. Diajakan uli ku dudut namun. Keun sama lebere hadiah.